puncak akad nikah para sering saya dilaksanakan. Sumangga urang sadayana urang ngaduka. Mudah-mudahan ieu pengantin anu neme di istana di istana sing mancing sing mutitik rintik ringgil sikina sing ngarandah manggaranana renung sirungna mayak pak cangkokanana atuh rumah tangga anu nembe diwangun sing ngarugurug batang dukuh ngarandakah batang majah ngarandekeh batang seri sing geget layut sadeut satigel sabobot sapihanean sabata sanimbanan kacait jadi saleuwi kadarat jadi saloga sapapait sama manis sabagja sacilaka jadi kalahir tur batina kalayan salawasna biasa nyangking lalayang pancagapura waluya barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur punten ka para tatamu sadayana sakeacan acara pamungkas bade aya acara adat Sunda hormat sungkem heula rupina sing kuring nyungkeun waktos rupina barang 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahi fi ridal walidain wa syukhtullahi fi syukhtil walidain. Ridho Allah gumantung kana ridho iburan pon kitu deui bebendu Allah gumantung kana bebendu iburan kumargi kitu munjung ulah sok ka gunung margi gunung sok rajen ditu muja ulah ka sagara sabab sagara sok rajen bedah munjung kudu ka indung muja kudu ka baba sabab indung tunggu rahayu baba sumangga acara sungkem urang kawitan di kawitan sungkem ka ibu masing-masing punten cep sareng main ada Bu Iis sareng Ibu Yati ngalih carina ka dieu mangga mayun ka ibu masing-masing teras Bapak Asep ngalih carina mangga kasep tulis posisina sungkem ka ibu masing-masing mangga sejak nyuhunkeun dihapunten kalayan manah anu ikhlas mangga operator lupu abdi di punjung satutup umur kanggo abdi sudah bebas angan anu payus tapi kunjuk kapayunan sanehatna dikawit abdi aya di alam rahim budi karuminjing di alam lahir abdi nu saestu ngumbobot nu ngabahkeun sanehatna siang abdi dijaga doa terkanyaan saya iungi abdi bade pamit weneh malati asih tos aya anu ngerti dah liat katos tos aya nu ngana malih asih tos kata patah ku jatuh kami tawis abdi tos resmi anak-anak maapunten abdi anu cepet umur nu dituju jembar panghampura anu tedah kalijian pabungan kisahnya deder deui anak jimat abadi pemberian hati pemberahan jiwa iman penampoe cak seluruh anak ini hidup rek rumah upah kambah seger rumah tangga beral teh deui anak ini
insya Allah doa berpengampura mah warna hidup anu baris bebelayar tarik cangkang. Mangga ayeuna ngalih sungkeman karama masing-masing atos geus posisi carina geus kitu. Mangga nih sungkem ka rama masing-masing. Apa dama-damain abdi kumaha waktu nurubaheun ka pangkonan salira apa nyagakeun sadaya-daya sejanyagakeun beuheung tetekeun ti golok-golokeun suku pinteng golokkeun abdi rumaos tentang anak anu doratan seureut-seureut satu cemplak salira di aali puji ka ayeuna abdi tiasa nyusahkeun ngahesekeun tur nganaheunkeun. Ayeuna abdi badulah mampah dina mangsa diwangkana balibat di belah wetan. Apa nu ngayuga saspitani kaasih perlambat datang ke kabagyan kanggo abdi duaan ulah di alam punya. Apa anu nganti ngadidik abdi ti alit ngariksa ti budak hirup abdi bakal gelas daya paedahna saupami ingkang tina pangampura tur doa samira dedeuh teuing anaking anak apa buah hati kembang sukma sesempalan raga jeung nyawa tepantas hidup nyeliraki anak ini pangampuran apa teu kudu dipentah piluan apa teu kudu ditetet kadeueuh apa ka hidup moal luntur ku waktu moal laas kumangsa anak ini sakuat tenaga apa baris ngadidik ngabdi ngajari ka hidup sabab hidup anu bakal nuluykeun lalaton ka geura lunta mawa iman jeung takwa silih simul buka dedeuh silih sirap kanyaan silih asa silih asih silih asuh silih uyuh maduka asih lagi berat doa apa marna hidup salilana. Mangga ayeuna ngalih sungkeunna ka ibu mertua. Mangga Neng Riani sungkem ka ibu Yanti Cek Riko sungkem ka mama Inis. Ampun paralun isin dikedalkeun urang ngucapkeun tangtos kaunina diri api anu seuneu bungkosna rupi tepi nandingan Arjuna sareng Sri Kandina dongkap ieu cacanakan aku kosong geus raneu anu laki burukani dibunuh lieu eueuh ragam aya nyagakeun sadaya-daya. Nanging sanaos kitu abdi hoyong dianteng janten putra pituin emak sareng apa bagi parantos katali ka patri ku jatuh kami sareng tuang putra kanggo ngaheuyeut daya ngolah rumah tangga apa emak sing abdi dadapi ulang sareng piwuruh kalih jan perguruan di salina supados abdi biasa sasarengan sareng tuang putra kaya kalayan mawadah warahmah salamina. Mangga ayeuna ngalih ka rama mertua.
deui kaset nulis apa yakin tambah umat tambah nikmat apa jelema teh indung jeung hidup keneh anaki ngan kahade tuh ujung heula indung anu ngandung lamun hirup hayang lanjung prak pujang heula bapa anu ngayuga lamun hayang bakte walunya omah menjung ulah ka gunung ngijab ulah ka sagara sabab indung tunggulahan bapa anu kagaraja biurang sepuh kudu tunggul kana jungkut ulah tangga kasadapa lieu kahareup ngalasa jeung nyawang ka tukang ngalasa lengkah lamun unta omat ulah ingkar maca bismillah bral kasep geulis geuralunta beusian kahirupan ku kahuripan ojayan segala rumah tangga tinemu jeung basisir kabagjaan kulawarga anu sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Atas rutina mangga ibu lindina ngalih deui mangga panganten cari sumangga ka keluarga besar Karaka, Rai, Paman, Salsretna sumangga bilih bade musafah sakentenan sungkem mangga parecek dikamitan